medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia si Konceleng kamari kalian tengah aja mendakan Nilam Sari anu kayaan tatu ripuh pisan sabadana tarung sareng hiji nini anu kekeh hayang ngangkat ka Nilam Sari janten muridna kamari teh kitu nya anu disebat Nini Samurti. Urang lajengkeun Saria si Konceleng dina jejer sarios si Konceleng lawang sakateng karya Bagus Arespati. Wargi Dahlia Birawa jeung si Konceleng terus muru ka lebah sumberna sora. Telila si Konceleng anu panca indrana memang geus kalatih asak bisa tepi ka tempatna Nilam Sari. Puguh bae kaget anu lain di kieuna si Konceleng dina waktu harita sanggeusna sidik yen wanoja anu ngabebengkang dina luhur lemah teh tayalian ti Nilam Sari geuningan. Si Konceleng gancang muru nyampeurkeun deku dina luhur taneuh di gigireun Nilam Sari. Birawa si Banteng Karoban ngajanteng nangtung merhatikeun ka si Konceleng jeung Nilam Sari. Duh, nah kunaon ieu teh Nyai? Bet aya di dieu dina kaayaan saperti kieu. Kunaon ieu teh Nyai teh? Nilam Sari neuteup ka si Konceleng, teutepan anu geus kuyu lieur upama cempor anu rek beakeun minyak. Kang Konceleng. Punten abdi Kang. Tos nyarita anu lain-lain Kang Laraswati kumaha Laraswati Kang ayeuna dina sesa-sesa kakuatanana Nilam Sari masih keneh hayang ngobrol jeung si Konceleng pang-pangna mah hayang nyaho ngeunaan kaayaan rumah tangga si Konceleng. Birawa si Banteng Karoban harita milu nyarita. Wah, ieu teh Nilam Sari teh ngapandan Kang. Bener Nilam Sari. Nilam Sari ceul Laraswati teh kabur. Kang Konceleng dingusir ku prawira muridna lantaran gara-gara nama Nilam Sari anu ngomongna lain-lain. Moga dawa Kang Konceleng jadi kasiksa nepikeun ka ayeuna. Ceul Laraswati ngeunteu nyaho aya di mana lantaran manehna anu ngomong lain-lain Nilam Sari. Si Konceleng narik napas panjang, satadina geus marek nyaritakeun ngeunaan kaayaan rumah tangga dirina. Lantaran ningali kaayaan Nilam Sari anu geus moal bisa ditulungan deui jiwana. Naon anu bieu
Dilisankeun ku Birawa memang bener Nyai. Kitu pisan kayan Akang jeung Laraswati dina waktu ayeuna. Tapi geus teu kudu diinget-inget deui lah eta kajadian teh Nyai. Nu penting Akang kaget teh kunaon Nyai nepikeun ka kieu itu. Saha nu geus ngalakukeun tindakan saperti kieu ka Nyai? Tina sela-sela juru biwir Panon Nilamsari katingali aya Cipanon anu mapai dina dua pipina. Rasa dosa jeung kaduhung minuhan jero dadana. Abdi mang tos nyieun kasalahan kah? Abdi kaduh dosa ka Kang Konsling sakulah warga. Punten abdi Kang Konsling. Abdi memang melakukan tindakan kitu teh. Tidak harti mitna. Lantaran tasugama ningali Kang Konsling aya dina kabagjaan. Nilamsari nyaritana di Barung bari jeung Rimbai Cipanon. Sorana beki haros-hos bari sababaraha kali ngahanju dina narik napasna bangun anu hese arek ngambekan. Kajadian anu kaliwat teu kudu dicaritakeun deui Nyai. Ieu memang cocoba keur diri Akang. Bebaskeun pikiran Nyai ulah ngarasa boga dosa ka diri Akang sakulah warga Nyai. Tapi Kang Konsling moal dugikeun ka kieu. Kuprawira diusir oge. Ku Laraswati ditinggalkeun. Gara-gara abdi. Ampura abdi kah? Abdi memang rumasa boga dosa sareng kesalahan kakulah warga Kang Konsling. Nilamsari bener-bener ngerasa kaduhung anu lain dikieuna lantaran geus ngalakukeun tindakan anu ngarugikeun ka si Konsling sakulah warga. Birawa si Banteng Karoban sabenerna mah masih keneh ambek. Tapi ari ningali kitu mah bet watireun oge deui. Sabab Nilamsari bener-bener dina kaayaan geus ripuh pisan taya harapan pikeun bisa hirup atawa cager deui. Enggak anu majak ngamun ngarek ngalakukeun tindakannya teh mudah dimikir-mikir ora. Ngendong asal ngeunah nyorangan ngari ngecek kuing mah gitu. Gara di meureunan ngayeuna mah Nyai Nilamsari nyelang ngareret ka Birawa si Banteng Karoban terus ngomong deui lalaunan. Karti ku abdi oge. Emang iya kesalahan abdi Kang Konsling. Kang Konslingnya keneh ka abdi Kang. Nyai salaku murid Akang tudu geus dianggap dulur ku Akang. Tangtu be Akang teu ngarasanya kalayan kanya Akang teu kudu ditanyakeun deui Nyai. Abdi kitu. Tangkep adik Kang. Abdi masih tetap cinta ka Kang Konsling. Dina sesaya kekuatan tangkep adik Kang. Si Konsling betuasa ningali Nilamsari dina sesa kakuatan nyarita seperti kitu. Harita si Konsling nyangkeh jeung nangkep Nilamsari bari diusapan buukna, bari ngomong lalaunan. Tenangkeun pikiran Nyai. Geus teu kudu mikiran deui kasalahan anu geus dilakukeun. Ku Akang dihampura naon rupa kasalahan Nyai. Katingali Nilamsari ngahanju sababaraha kali bari sumengir nahan ka nyeri. Terus ngomong deui pegat-pegat beki lalaunan kadengena.
teh Dede Sakti anu mamaksa rek angkat murid ka abdi ka karena ngaran ini Samurti teu kaburu disebut ku Nilamsari lantaran kaburu nyeklek jiwa ninggalkeun ragana. Si Konceleng narik napas panjang, Birawa si Bandling karoban oge tungkul ngarasa sedih ku nasibna Nilamsari. Menang sajongjongan mah si Konceleng teu ngomong, tungkul bari peureun. Ku teu sangka panggih jeung Nilamsari dina kayaan saperti kitu, tepung dina waktu anu panungtungan. Birawa si Bandeng karoban anu kadenge nyarita. Wah, ngan teu disangka nasib nganu bakal karandapan ku Nilamsari, Kang. Muduna mah ditulungan heula ku urang. Tapi berat kaayaanana meureunnan, Kang, ya. Si Konceleng ngareret ka Birawa terus nyarita. Memang bener tatu anu kawilang berat Birawa. Nilamsari tarung ngalawan jalma anu boga kekuatan hebat dina hal tanaga lapisanana. Anu jelas leuwih punyul sagala rupa nabatan Nilamsari. Engan anu matak hanjakal pikeun akang ku teu kaburu disebutkeun da saha jalma anu geus tarung jeung Nilamsari. Emang uing oge saruang itu mikiran teh, Kang. Jadi ngayeuna ngumaha ngamun geus kieu, Kang? Ya jelas ieu mah urang pula sarawe heula sakumaha mistina ieu layon Nilamsari teh. Nu saterusna urang kuburkeun di ieu patempatan. Da puguh jauh ari ka lembur sigana mah ieu teh. Oh ti tempat ieu teh. Dina kaayaan keur saperti kitu ngadadak aya nu datang nyampeurkeun. Birawa si Banteng karoban jeung si Konceleng pada kaget. Sabab anu datang teh tetela Prawira geuningan. Memang geus kitu we kabeneranana meureunan. Prawira anu lumampah neangan laratan ngeunaan si Konceleng anu jadi guruna. Sacara teu kahaja bet ngambah kalebah dinya. Malah milu nyaksian jeung ngadengekeun kana pangakuan Nilamsari. Beuki kabuka hate jeung jiwa Prawira, matak harita datang nyampeurkeun. Tepi kahareupeun si Konceleng anu masih keneh aya di gigireun Nilamsari anu geus digolerkeun, Prawira terus deku sarta ngomong dumareуда ditujukeun ka si Konceleng. Hapunten Kang, abdi ngabandungan kita tadi kana kaayaan anu lumangsung di dieu. Abdi nada dihapunten karena segala rupi dosa sareng kalapatan. Kang, abdi memang salah. Jalma anu teu bisa mulang tarima nu asih dipulang sengit, Kang. Ayeuna upama Kang Konceleng bade nibankeun hukuman, nya ku abdi bakal ditampi, Kang. Si Konceleng netep antep kanu jadi muridna. Murid anu dipikanya sapinu hate. Si Konceleng sababaraha kali narik napas panjang. Memang taya karep dina hatena upama nembongkeun sikap anu kurang hade, jajauheun ka hayang males ka nyeri ka Prawira. Akang kaget jeung bungah ya bisa tepung deui jeung ieu Prawira dina waktu ayeuna. Akang memang geus ngarti naon anu dilakukeun ku ieu Prawira. Ngan ukur dumasyar karena nafsu ngungkul bari tanpa penimbangan anu asak. Ngan Birawa si Banteng karoban teu bisa nyumputkeun ka ambekna. Masih keneh ingat karena kejadian dirina rek dertarung ngalawan Prawira anu nembongkeun sikap jeung caritaan ngahina ka si Konceleng. Wah, minta dihampura mah gampang, Prawira. Nganu badak ngamun ngarek ngayakeun tindakan mudu pikir heula nganu asak, Prawira. Mula sangeunahna ngayakeun tindakan.
Moga nama prawira mudu pikir heula bulak-balik ulah nutungu sabelah prawira. Ayeuna anu karunya mah Kang Goncleng. Celaraswati ngeuweuh. Kang Goncleng mudu nerus teang-teangan Celaraswati. Muduna prawira teh bantuan Kang Goncleng lain kalah Kang Usir. Padahal ngecek nguing mah kurang kumaha kehadian Kang Goncleng. Ulah warga prawira geus moal ngaya di kiona namun teu tulungan braha kalian ku Kang Goncleng. Jadi mohokonya bah prawira mudu era ulah sangeunahna ngamun ngayakeun tindakan teh prawira. Prawira tungkul teu wani nembalan. Memang rumasa kana dosa jeung kasalahanan. Birawa masih kene kurang puas sigana mah. Kadenge harita ngomong deui. Coba pikirkan ku prawira. Lamun dilakukeun tindakan nganu sangeunahna meureungan ngayeuna teh Kang Goncleng masih kene ngaya di lembur. Murang masih kene riung-riung. Kang Goncleng oge moal sedih teuing ajena. Tapi da ayeuna coba tingali ku prawira. Kang Goncleng prihatin ngatena prihatin pisan pokona mah prawira. Dina kaayaan masih kene tetep tungkul kadenge prawira nyarita. Sorana dumareuda gambaran hate anu nalangsa. Ras inget kana dosa kasalahanan. Memang naon anu dicaritakeun ku Birawa di aku pisan. Tindakan anu geus dilakukeun kacidas alahna. Ayeuna mah nyanggakeun ka Kang Goncleng bilih abdi bade ditibanan hukuman makan. Sanaos disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang abdi ridho kalayan sadrah kana naon rupi anu bakal dilakukeun ku Kang Goncleng dina waktos ayeuna. Jalaran abdi memang rumaos tos nyangsara Kang Goncleng. Si Goncleng seuri leutik, eueuh riuk-riuk anu ngarasa nyeri hate. Kitu teh mah lantaran si Goncleng memang geus asak jiwana, seubeuh dipeuseuh lahir jeung batin ku Eyang Bongkok anu jadi guruna. Dina sikapna anu tetep tenang, si Goncleng terus nyarita kanu jadi muridna nyata prawira. Anu deku dina taneuh bari tungkul pinuh ku rasa kaduhung ku lakuna dina waktu katukan. Nya ari keur akang mah ti bang non ti sabah maksud ti barang mimiti ieu prawira ngusir akang ti lembur oge geus bisa kamaklum. Yen ieu prawira teh kurang asak tinimbangan sikap jeung caritaan ieu prawira ngan dumasar kana amarah hungkul. Nu matak lebah dieu ieu prawira salahna teh apan akang kungsi sababaraha kali nyarita. Urang Sunda mah biasana leuwih asak jejehan leuleus jejer liatar. Memeh ngomong kudu geus pok, memeh leumpang kudu geus ngalengkah, memeh indit kudu geus tepi. Artina sagala rupa tindakan teh dibeuweung diutahkeun heula dipikir anu asak. Rumaos Kang nyanggakeun sadaya-daya. Memang kitu pisan anu dilakukeun ku diri abdi Kang. Birawa si Banteng Karoban masih kene panasaran, hayang ngomong sigana mah. Kadenge harita nyarita deui. Dengekeun prawira. Lamun Kang Goncleng ngomong laingan didengekeun lumpur. Tapi namun diperhatikan terus dilaksanakan pokoknya mah prawira mudu ngarti. Ulah deui ngalakukeun tindakan nganu lantaran nafsu unggul. Si Goncleng anu harita kadenge nyarita deui. Jadi ari keur akang mah moal rek ngahukum ieu prawira. Komo ayeuna ieu prawira geus sadar kana kasalahan, malah minta dihampura ka akang. Wajar jeung dina tempatna upama akang ngahampura kana kasalahan ieu prawira. Ngan
Kajadian dina poe-poe ka tukang urang ngejadikeun eunteuing sangkan urang leuwih hati-hati dina ngalakukeun tindakan dina waktu anu bakal datang. Jadi akang teu geuneuk teu maleuk-meuk jalan gede sasapuan caang bulan 14 hate akang dina waktu ayeuna teh bang belas. Duh, Kang. Abdi bingah dek aya hinggana. Rehna Kang Konsleng kersa ngahapunten ka diri abdi. Wangkid ayeuna kapayun mah abdi janji moal deui ngalakukeun tindakan anu sapertos kitu Kang. Nuhun Kang. Geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah ye. Tah. Kumaha ayeuna dile kayanan di Pilemuran? Si Konsleng langsung mengkolkeun obrolan kana hal anu sejen. Birawa si Banteng Karoban tadi nama hayang kene ngomong. Kan lantaran si Konsleng geus mengkolkeun obrolanana kana hal anu sejen. Birawa si Banteng Karoban teu terus nyarita deui. Prawira neuteup antep kanu jadi guruna, hatena jadi tenang deui ayeuna mah sabab anu jadi guruna geus ngahampura ka dirina. Teu lila prawira terus nyarita. Lembur sadayana sehat Kang. Samalih aya warta anu matak bagja kanggo Kang Konsleng tengtosna oge. Nah, aya warta naon kitu ye? Abdi non adi akang Harumsari ngalahirkeun. Bener itu ngalahirkeun Harumsari teh. Terus pun bojo tos ngajuru Kang. Sababaraha dinten anu kalangkung pun anak anu lahir teh lalaki sareng kembar deui. Ku abdi di pasihan ngaran Regawa sareng Rugawa Kang. Katingali paroman si Konsleng jadi hegar marahmai nandakeun hate anu milu bungah lantaran Harumsari anu geus dianggap adi pituin geus salamet ngalahirkeun jabang bayi sakembaran. Syukur atuh ari kitu mah ye. Urang nuhunkeun ka Gusti anu Maha Suci. Jembarna ka para karuhun anu jadi cukang lantaran urang gelar ka ieu pawenangan. Orok lalaki kembar Regawa jeung Rugawa. Bahagia atuh ye. Prawira adi akang teh milu bungah jeung bagja ieu teh. Duh. Syukur. Birawa si Banteng Karoban kadenge milu mairan deui caritaan. Tah, ngomong ayeuna mah prawira teh geus jadi bapana ngorok. Nganu bakal ngagedean. Mokona mah mudu leuwih kokoloteun. Mokona mah mudu leuwih ngasak jejeuhan. Ngayeuna geus jadi bapa mah. Mokona mah segala rupa tindakan bakal dibandungan ku nganu jadi nganak. Bener ndo. Prawira ngareret ka Birawa si Banteng Karoban terus kedah deui lisan. Emang bener Birawa akang kudu leuwih koloteun. Matak dina waktu ayeuna akang oge sarua menta dihampura ka Birawa. Sabab kuring kungsi ngalakukeun sikap jeung caritaan anu tangtu be nyinggung kana perasaan Birawa. Tumugo nyinggung mah prawira. Ngamun ngaritang wingan jadi ngalangan ku ngambuna wangsi mah. Nang tunang oge urang bakal naruh. Ngamun ngayangan nu paehan dengan darang urang luan. Sangat nurugi na. Mokona mah ngurangna nganurugi na meureunan gitu. Si Konsleng ngareret ka Birawa si Banteng Karoban terus nyarita deui dina sikap anu leuwih bijaksana. Geus ulah dicaritakeun deui hal anu kitu mah Birawa. Ayeuna urang pada Balungbang Timur. Ti ayeuna kahareup ulah nepikeun ka kaalaman deui kajadian saperti anu kaliwat teh. Tah aya Regawa jeung Rugawa kumaha tuh? Non teh nyusuanana ieu prawira? Muhun sakali sewang we Kang.
Abdi bet jadi emut deui kana amanat eyang bongkok waktos tepang teh Kang. Anjeunna tos amanat ka abdi yen bakal gaduh orok sakembaran anu dilahirkeun ku Arumsari. Tetela kasauran eyang bongkok teh janten kanyataan geuning. Nah. Kunaon atuh? Ieu Prawira teh bet kalakan ninggalkeun lembur padahal Arumsari ayeuna boga orok sadua-dua. Kumawi abdi sareng pun biang oge pun bojo tos paheut badanten Kang. Rehna abdi henteu weleh diudag-udag ku rasa dosa lantaran ngalakukeun tindakan anu henteu dina tempatna ka Kang Konceleng. Akhirna abdi nekadkeun sejam milarian deui laratan Kang Konceleng. Sakawitna mah abdi teh moal wakawangsul deui ka lembur upama teu acan pendak sareng Kang Konceleng kalayan neda pangampura ti salira Kang Konceleng. Margi hate oge jiwa abdi tetenang Kang. Si Konceleng ungut-ungutan tadan surti kana omongan muridna. Tilila si Konceleng terus carita deui. Cek akang oge anu geus mah geus we teu kudu diungkit-ungkit deui ye. Ayeuna mah mending mula syarah heula ieu layon Nilamsari sarta urang kuburkeun sakumaha mistina. Ngan anu jadi hanjakal pikeun akang teh Nilamsari teu kaburu nyebutkeun saha jalmana anu geus nganiaya ka dirina nepikeun ka hanteuna teh. Muhun hanjakal pisan nya Kang. Mun mangga atuh urang pulasara sakumaha mistina we Kang ayeuna mah. Atuh geus kitu mah layon Nilamsari teh terus dipulasara sakumaha mistina malah terus dikuburkeun di sabudeureun eta patempatan. Sanggeusna beres kuburkeun Nilamsari harita Prawira negerakeun eusi hatena nu hayang mawah heula si Konceleng ka pilemburan sabab amunna wangsi oge sarua jeung Prawira. Moal waka ngarasa lugina jeung tenang hatena upama tacan tepung sarta Balungbang Timur jeung si Konceleng. Kadenge Prawira anu harita nyarita. Enten langkung sae ayeuna mah urang kalembur heula we Kang. Ngeunaan Celaraswati abdi oge ngiring tanggung jawab tangtosna. Dakayaan rumah tangga Kang Konceleng ngigikeun ka kitu teh lantaran tindakan abdi sajabieuna ti Nilamsari anu rupina bae tetep dikacinta ka Kang Konceleng. Si Konceleng katingali ngahulang sakedeung, ngareret ka Birawa si Banteng Karoban teu lila, si Konceleng terus nyarita. Dah kumaha Birawa? Urang teh jadi terus kalembur heula. Oh nya nyelang heula kalembur. Kitu meureunna. Rek milu mulang heula atawa kumaha teh? Wah, yang aing-uing mah pokona mangumah Kang Konceleng. Pokoknya mah Kang Konceleng kamanang ini uing mudu milu pokoknya mah Kang. Jadi ngayum bacak ngayeuna mah uing ngarek nuturkeun we. Lamun Kang Konceleng ngarek balik ngeula ka lembur mah uing ngilu. Prawira netep antep ka si Konceleng anu jadi guruna terus kedade lisan. Abdi sakulawarga kalintang ngaraos bingah sareng bagjana anu taya bandingna. Upama Kang Konceleng oge Birawa tiasa kalembur heula. Engke di lembur urang badanten anu langkung paos ngeunaan milarian laratan Celaraswati. Kitu tah Kang. Nya ari kitu mah satuju we ye. Memang kudu di Balungbang Timurkeun heula ieu kaayaan. Da Kang oge sarua milu salah lamun teu boga karep hayang Balungbang Timur mah. Teu ngahampura jalma anu menta dihampura. Nya hayu atuh urang mulang be ayeuna mah kalembur. Geus aya kasapukan kitu mah harita si Konceleng Birawa jeung Prawira terus marulang heula ka lembur Mekarjati. Si Konceleng oge memang hayang sakalian ningali orok kembar anu dilahirkeun ku Arumsari anu dingaranan Regawa jeung Rugawa. Wargi dahlia geuningan waktos na parantos teu nyekapan deui wae. Urang ngecageun deui wae serial si Konceleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui urang tepang deui. Atus sim kuring panderemere undur pamit hatur nuhun kana sane perhatosan hapunten samurai kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak rangamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula
urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.